Yo, monyet mah monyet, licik, ngoprek, belekik, kokodna teh daekeun ngajedog, ciling cingcat kaditu kadieu. Nu matak monyet keur leumpang bae lelumpangan. Bet papangi jeung si kuya. Ditanya ku si monyet teh, "Kuya, keur naon sia ngajedog di dinya ha?" Bari luat leret si monyet teh kaluhureun tangkal. "As, eta geuning ha benten maneh alus kitu, ini herang, koneng. Coba belang ha?" Cek si monyet teh. "Ajaran geraku kami nya montong. Kami amanat ti raja ulah diuprak-dioprek eta benten engkeun. Ulah diuprak-oprek ye, peupeujeuh. Kami amanat ye. Lah, ngajaran geraku aing rek dipake." Cek si kuya teh. Cek si monyet teh kitu. "Coba eta ha? Naon eta ha? Mani alus kitu. Eta mah goong Batara Guru." Cek kuya teh eta nyebutkeun goong Batara Guru. Bedul ha ditabeh geura ku dewek. Montong diuprak-oprek ye. Ngan teu lila ti dinya si kuya teh ngololor bari ngomong kieu, "Yeuh, monyet, kami rek ini heula pangnuankeun ieu benten jeung goong Batara Guru. Peupeujeuh kami yeuh. Mi HP montong diuprak-dioprek engke raja nyarekan." "Heueuh lah, jig rek mantog mah ka ditu," cek monyet teh. Ngan kololor bae si kuya teh ini tina tempat eta. Ngan si monyet, bari tangah neuleuan benten eta. Kesempatan aing yeuh. Kari sorangan manahanana berdula deuleu ka luhur kana tangkal kai eta. Ku aing dideuleu geura ngan kalacat bae naek kana tangkal. Diusap, ditelik-telik. Wah, ieu benten alus pisan euy. Benten teh sabuk atuh. Sabuk raja. Ieu alus-alus teuing, coba koneng, coba belang kieu. Wah, bagus. Cikeura ngajaran ku aing lah dipake yeuh. Panasaran aing. Ngan kumaha hati beulitkeun we eta si benten teh. Dicokot sabuk raja teh. Dibeulitkeun kana cangkengna. Coba geura ngajaran aing, ajaran. Ngan keur kitu mun preketek meulit. Horeng benten-benten teh eta teh sabuk teh orai weling. Edan tah. Ngan wah. Si monyet teh eta ngudaran orai weling, si ngudaran benten mun hese dau merket. Dibeulit ka cira tarikna eta. Wah, geus sasereket bangun. Geblik lagrog. Wah. Satengah poe manahanana ngudaran benten teh. Ngan pokona mah eleh we si eta si benten teh si orai teh ngololor ka ditu. Eleh ku si monyet ting dikumahakeun pokona adi cogolan bae kitu. Aduh, istirahat tah. Bet purlik di kaluhur. Aduh, itu euy cenah goong Batara Guru. Can pernah aing nabeuh goong Batara Guru saumur-umurna. Cikeura aing ngajaran ngan eta mah terekel bae naek deui si monyet teh. Ngan diplek-plek ditepak-tepak kitu mulai brengangang kalaluar. Heueuh euy, loba rakyatna geuning alus temen ieu euy, ditakol. Dicekel heula. Pas manahanana meureub ngan ditakol bae da hayang tarik eta sadana sateker kebek ditabuh. Goblok. Eta mah pok burungongong makhlukna ti jero
nu ngaran napuk badul ternyata tiwuan nu sagede koronyo eta sagede nangka nu pang badagna si monyet eta mah digulung bae wah pokona kabeh napuk bae ka si monyet lumpat kas kakulampat lampet tuh becir wah terus diudag eta mah bedul terus modar setengah modar eta mah nya ditapuk nya lumpat papukis wah geus ripuh bae si monyet man geus jauh nulunganna teuleum wae eta ka cai anger diberi keneh kalu ka rumah diberi keneh ka leuweung wah pokona mah geus tah ripuh si monyet teh nu matak monyet teu leureuh mah kitu nu ngoprek mah jelema ge kitu malah mah jelema mah aya nu ngasupkeun leungeunna kana jari-jari motor balasku kana rantai motor kana jari-jarina aturi weuh deui persis heueuh dongengkeun tah anu diasupkeun kana jari-jari balasku ngoprek eta monyet legedna tak terus kan diintip we si kuya teh can tamat yeuh ngan diintip we ku si kuya teh heueuh da nu badur ku si kuya ditempu bedul hahehohna capek coba balaruh bedul pipina ge mun sagede teu beuki sagede katel ditangkubkeun teu we bujurna mun sagede galon aqua ahehona cek sit kuya teh kop lebok sia makawan tu licik picik tukang ngagosip tukang gedebul lebok tah kitu karasa uyah tarasina karasa heueuh tah monyet kitu tah